Muntak atuh baheula teh Kangjeng Nabi Lut mah kaumna lantaran ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Lut. Kangjeng Nabi Lut na geus teu ojah dibalikeun jelema raragagan langsung ka neraka. Coba eta. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Aju di zaman Kangjeng Nabi Musa gitu kene Kangjeng Nabi Musa dianiaya dan lain sebagainya ke cerita-cerita nabina luar biasa tak eta pitulung aing tanu mangga kurang ge kuari sebagai warasatul anbiya kakarak anu puletak peletik mata tangga ulah dianggap kakarak anu puletak peletik ngomong mah anu tina sajajareun ulah pati dialah hate kakarak di Ciduhan mah Kangjeng Nabi mah geus lain di Ciduhan deui Kangjeng Nabi mah unggal salat balik di masjid di Ciduhan coh asal balik subuh badi Ciduhan coh Kangjeng Nabi sababaraha kali di Ciduhan ketika Kangjeng Nabi liwat jam nu sakitu eueuh nu nyiduhan Kangjeng Nabi ngajanteng bae ngadagoan je teu goa tuturkeun Kangjeng Nabi ji tuturkeun Kangjeng Nabi diintip ku Siti Aisyah cek Siti Aisyah pan atuh cek Siti Khadijah ku Siti Khadijah cek Siti Khadijah teh pan atuh ieu lila amat Nabi biasana geus datang di dieu le keur ngadagoan keur nangtung bae orang ngadagoan nu nyiduhan eueuh barang datang tuan kok rada lambat biasana aya nu nyiduhan di dinya jam sakitu teh kok ieu eueuh nu mentek ditagoan besinya na lambat tuturkeun Kangjeng Nabi aya urang muringkak bulu urang mah kos kituna teh geus lain sakitu deui Kangjeng Nabi mah beres ngobrol jeung nu di imah kaluar punten cek Kangjeng Nabi aya naon ai nu sok nyiduhan teh dirinya saha ngaranna oh Kipulan emang kuari ka mana oh nyana Muriang dilayat ku Kangjeng Nabi dilayat ku Kangjeng Nabi Waalaikumsalam oh Muhammad aya naon lain biasana kula sok di Ciduhan ieu aduh hampura sakian hampura aduh kula ieu keur muriang panas tuh izin amat Muhammad oh kula mandek iman baik aja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah bu Muhammad orenganan etak istiqomah jasa anjeun teh ku sebab kula eueuh bae disampeurkeun ka dieu eta teh mah endek iman mah alhamdulillah hidayah ti Gusti Allah ca Kangjeng Nabi engke kumaha mun aya Abu Jahal datang lah Abu Jahal tinggal Abu Jahal guys ulah izin jasa mainnya kurang nyiduhan bae dilayan pas kitu urang mah mantep jasa urang aya nu ngomongkeun bae ge saha eta nu ngomongkeun aing hah diteluh sia ku aing nya kiai leluh tuh gas urang diundang ari ungkat tetangga aya si anu moal aing ngomong datang ka dieu emang urang aya si eta satungtung aya si eta aing ngomong atuh ngagedean mah masalah Kangjeng Nabi mah di Ciduhan dilayatnya nama diomongkeun doang teh datang-datang acan geus pepisahan deuk kumaha deuk jadi panutanana kudu nama datang ka dinya biasa ngomongkeun deui alhamdulillah atuh sapa ku urang langsung ku urang sopanan geus geunah ya Allah ya Rabbi geus ditata ku Kangjeng Nabi contoheun urang uswatun hasanah unggal maulid uswatun tapi dek irahan nuturkeunana urang tuh ya Allah wala mubaddila li kalimatillah teh aya nu bisa ngagantian kana ketentuan Allah kana janji-janji Allah lamun Allah geus dek nulungan dek dirusak ku gempa dek dirusak ku angin dek dirusak ku hujan ku banjir dan lain sebagainya saha nu bisa ngagantian la mubaddila li kalimatillah walaqad jaaka yakin geus datang ka anjeun min nabail mursalin berita-berita mursalin anu bakal nenangkeun ka hate anjeun geus Muhammad kuari mah tenang bae ulah sok haju sedih ulah prihatin kakarak dibohongkeun sakitu nu bara heula mah leuwih ti kitu kakarak timbul tenang ka Kangjeng Nabi naik Kangjeng Nabi umur 40 tahun diangkatlah jadi Rasul Allah ketika Kangjeng Nabi khawah di Guha Hiro menyepi Kangjeng Nabi menyendiri Kangjeng Nabi ninggalkeun dunia ninggalkeun makhluk duduaan rarasaan jeung Gusti Allah ngeunaheun jasa di luhur gunung asa bareng jeung Allah asa komunikasi nyambung jeung Allah ngeunaheun tak urang ge lamun geus bisa
sorangan nikmat ibadah geus hebat Bapak. Lamun jelema can bisa sorangan ibadah sorangan salat sunat Allahu Akbar Allahu Akbar ai di loba jelema rapi salat ieu nu kos kieu Ki Haji teu beres sama kos itu lamun loba jelema we salat sia ai di imah bae mah pamajikanna ge nyahoeun Pak Haji teu salat di imah bae mah mun eueuh sasati lok salat tapi lamun aya jelema waduh geus pang salatna mah cek kana kula mah lamun teu salat teh nyeri awak cenah insyaallah padahal mah pamajikan lagi ngajebihan bae sacayut ngomong tadi mana kayak orang pun di lupa jelema parah lamun lupa jelema lamun lupa jelema nyawer nake parah weh kadede anak mah dia mah yang meuli SG ganggarateun tah ieu potongan-potongan munafik sakos gitu. Perbaikilah diri orang supaya akur baik salat di loba jelema jeung sorangan akur nikmatna ngan lamun teu dibersihan heula batin moal beres bisana urang ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah duduaan jeung Gusti teh ketika batin urang geus bersih aing ngabersihan awak bababari jasa kulit urang aya teh kotokan gegeraan bae harita keneh kumaha lantaran besi kambeueun ku batur oge sorangan age teu betah urang keur lempang di baju urang teh aya kotoran boro-boro nun najis cacakan cai hujan bae ge cai hujan ngecret ka urang keur lempang di jalan ngecret gegeraan di kumbah baju urang samping urang dan lain sebagainya atawa di leungeun urang di pipi urang aya hideungan harita keneh dilap teu betah tapi ieu takabur di jero hate teu pernah dikumbah hasud nu aya di jero hate teu pernah dibersihan ria nu aya di jero hate teu pernah we ku urang teh diomean datang ka paeh nya kos kitu bae moal aya ngeunah ibadah ka Gusti Allah bisa ngeunah sote ibadah ka Gusti Allah eueuh nanaonan di jero hatena hiji we Allah sedengkeun cek Gusti Allah aing nyieun hate moal bisa diteundeun ku dua perkara lamun sia cinta dunia ka aing teu cinta mun sia cinta ka aing ka dunia teu cinta berarti moal bisa nya cinta ka aing nya cinta dunia moal bisa akhrij hubad dunia min qabli bika keluarkan cinta dunia di jero hati anjeun fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahidin kaula moal ngumpulkeun cinta ka kaula jeung cinta dunia di jero hate hiji hate nya cinta dunia nya cinta ka Allah moal bisa berarti di jero urang di jero hate urang merenungkeun aya sia awak cinta teu ka sawah cinta ka mobil resep cinta tante resep ai cinta jeung resep oh eta geuning ai ka motor resep eta nu mentak datang ka ngridit ge ku resep berarti siapa loba ka resep jasa ka resep berarti teu cinta ka Allah teu cinta teh ka Allah kajen teuing ngomong cinta sungut doang jadi kurang kadeuleu dina praktekanana praktekna nah bari awak aya cinta ka Allah cinta ai kadang dia henteu mantak teu boga henteu cinta ka dunia kunaon mobil teu boga motor teu bogana emang sia cinta apa teu boga teu mah bohong tak kok situ teh tambah ka Allah henteu ka dunia henteu tungtung nama henteu gen eueuh cinta bae mungkin tafakur ngaranna dek datang ka ira atuh cia cinta dunia aju atuh ulah dagang bae ji lain ulah dagang ulah resep dagang mah dagang bae
sebab mungkinna loba kepentingan pamajikan mapan kudu dibiayaan anak mapan kudu dibiayaan masjid mapan kudu dibangun majelis taklim kudu dibangun ketika perang kan kudu dimodalan ulah sote cinta ari dagang mah terus jadi itu cenah kiai het mah hese makana kudu ngaji ge makana kudu ngaji nu mentak ka ditu na aing mah cinta dunia cenah moal dagang awas ya mun teu dahar kumaha sia jadi itu kudu belajar tadi bae ngalaksanakeun lain jang aing mah ja aing mah geus cinta paling ge 2 piring geus sapoe tapi pan anak mah teu bisaeun teu akur jeung urang pikiranana pan pamajikan mah can akur pikiranana jeung urang atuh jang pamajikan jeung jang anak ya tanggung jawab urang tasawuf pamajikan henteu ulah diseret ti tasawuf jeung urang nu mentak tak ieu bangsa-bangsa kiai anu tatasawufan teh can nyahoeun cara hirup. Can nyahoeun kumaha? Urang nyana tasawuf tilok dahar ti beurang, tilok nginum kopi, tilok nginum teh, paling ge bukana jeung cai putih. Urang nyaba ka imah nyana ngahareupan urang, tapi urang teh disuguhan kaparat tak kiai. Atuh tasawuf nyana bae eta mah atuh. Ji, kumaha mun ngagoler di dinya. Teu make otak kata kiai kos kitu. Jak Kangjeng Nabi ge jago puasa, jak Kangjeng Nabi ge jago zuhud pangjuhudna moal aya tanding ka Kangjeng Nabi. Ketika aya tamu suguhan. Tamu mah tamunya namanya na. Geus nya nama deuk puasa mah enggak. Nek teu ngadahar sangu los, tapi ketika aya tamu tanya, geus datang jan. Encan sarua. Sia cak kamu teh sudah dulu. Tanya, kamu di mana ya? Aduh, habis di Bogor berangkat jam sabaraha? Jam 7. Mampir-mampir tadi henteu langsung bae. Kuari jam 11 can dahar ya berarti paingan kesangan bae budak. Nah, tuh ayana. Tama nyana mah puasa los. Nyana mah teu ngadahar sangu los. Tamu mah Allah tah suguhan. Lamun moal nyanana ulah kaharep nyanana di gunung bae nyanana atau di kamar bae keur holwah teu kapangi geus teh disuguhan ge nyanana keur holwah ai kitu mah nyanana datang ka dinya sasalaman ngobrol ai tamu teh bere cai-cai acan tasawufna teu boga guru teu maka jeung gokoman suguhan tamu mah geus los jang sia ingan henteu aing mah tuh puasa ieu, aing mah tuh emang tilok ngadahar poe kos kitu ieu jeung temen teungeunna. Jadi lamun urang deuk tasawuf, siga de ieu mah, bro, cenah aing nyaba ka kiai anu, aju kunaon? Nyana mah abong puasa bae aing teh dibere cai-cai acan sakeun teh. Ajeuna ka ditu teh hayang aing lah. Kalaparan aing datang ka ditu. Tah eta salah teh kos kitu. Kangjeng Nabi orang contoh si Abdul Qadir coba orang contoh unggal poenya na puasa daharna ge geus saeutik jasanya nama kadang-kadang teu dahar ketika aya tamu disuguhan tingali dina manakibna jang susuguhna ge daging sabaraha sangu sabaraha nu beuki sangu nu beuki roti jang tamu Masya Allah jadi ulah sok dibawa diseret urang can tasawuf titah tasawuf jeung nya tungtung nama tasawuf teu kalaparan mah geus. Ya Allah ya Rabbi. Nah iya Kangjeng Nabi ketika diangkat jadi Rasul nyada dakwah para jamaah si Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah wahai ahli Quraisy wahai kaum Kusoy wahai kitu ahli-ahli Mekah kaulah ieu adalah diutus ku Gusti Allah sebagai Rasul Allah sebagai utusan Allah dek nyampaikeun bahwa pangeran teh lain Uzza lain Lata lain Manat pangeran teh hiji Allah allazi khalaqas samawati wal ard Kangjeng Nabi kula ieu adalah rasulna uyang ingat dengan Muhammad cak Abu Jahal ai urang teu percaya pun nya nama tilok bohong tapi pan kuari berita teh asa ku galedeg bae pan aing ai kamari mah segala berita-berita nu karar itu ku aing masih dianggap keneh tapi pan ieu mah berita geus lain lalagan ngarobah pangeran urang
ku urang geus diminyakan pangeran, ku urang teh geus disuguhan pangeran, ku ari titarobah pangeran urang cenah ka Allah nu teu kedeuleu ku mata urang. Ya si Muhammad kumaha ge jadi kieu Muhammad, jadi edan ngadadak Muhammad teu beres ya Muhammad ye. Narobrolnya jeung barisna jahat naon apa eta Muhammad berarti log bohong. Heueuh aya tilog bohongna aing geus nyarti jasa eta budak bener jasa bener tapi pala ieu banyak urang deuk ngabenerkeun bae kitu ke heula ke heula ulah ka heula tapi kan nyana eta lamun engke ku urang teu dipercaya ajung ke nyana nyaritakeun ku gara-gara urang teu percaya siksa kumaha ku eta aing sieun ge cak Abu Jahal aing sieun ka Muhammad sebenarnya mah. Jadi diharap mah biasa jada teh tulak cangkeng ditukangin mesieun kanu bener mah sanu teh sieun kanu jujur sanu teh sieun kabeh ge kanu jujur mah nu mantak jawara tilok ngadegetan kiai kunaon sieun ku jujur ai ku jelema mah sapira kiai ditikem ge atuh ya komo leutik mah tapi ku jujurna naon sebabna jero hate aing kanyawan kunyana pan bisa kanyawan pan al mukmin miratul mukmin. Mukmin teh kaca jelema mukmin. Urang lamun ngaca kanu sahandapeun, yo teh hebatan aing salat sia mah aing mah make sunah sia mah henteu kaca ngaranna. Naek teh kanu akur, ja akur teh budak kacana. Dikaca ku urang teh sia jeung aing akur, teh salat sia 2 rakaat aing rakaat teh salat dan sarua, kaca kan ngaranna. Aya deui teh naek ka luhur, itu mah loba salatna. Aing mah rada saeutik ngaca tah. Rada kurang teh teu omong teh nya. Geus teu lo ngomong tak keur ngaca tah. Keur ngaca. Deuk bae aya deui kiai. Nyana mati peuting ge hudang bae zikirna ge teu eureun-eureun mulai geus. Malah ka ditu lah ieu. Malah aku nanya, nih, terus teu nyaho bae. Bung, si eta mah kadang-kadang katebakeun bae tah. Mun aya nanaon teh jadi kumaha eta urang. Geus sia bae ka ditu. Aing embung isin, emang kurang teh. Atuh pan geus sia mah. Aing ngiriman bae tah ka ditu aing embung. Kurang gitu, nggak selalu ngomong. Selantaran pan aing loba kabeugi keneh. Di nomor HP aing loba HP nyasar. Nyasar kumaha sia? Geus aing kanyawan nomor HP aing itu kieu teh geus kanyawan. Geus aing mah hatur salam bae. Teu kuateun ngaca ngaranna al mukmin miratul mukmin. Kanu sahandapeun mah wani, kanu sasama mah wani. Barang kasaluhureun lain gelut mah sapira kiai disintreuk ge. Ngancleng. Tapi etana teh aing teu kuat teh isin jadi teh kaya aduh geus ya sugan aing mah lain jadi tengah-tengah gua aing nyana nyahoeun ka aing berarti atuh ye geus lah lu ngomong geus lu ngomong eta keur kitu tah ieu ge ieu Abu Jahal ka Kangjeng Nabi teh kos kitu sieun isin lantaran ngaca nyana loba kasalahan loba katakaburan kasombongan jeung sajabana ngaca ka Kangjeng Nabi sebab jadi kaca. Nah urangnya lamun selalu ngaca kos gitu teh jang introspeksi dititah al mukmin miratul mukmin jelema mukmin teh kaca lain ngaca kieu otak sia mah kieu sih kaca teh coba ka dia sia tuh dia tuh kadol aing da kulit sia leuwih hidung ti otak aing boro-boro aing ngaca ka sia blon da budak sakelo pajar kaca nu di 8 gitu tah cara tadi tah lain urang bae nu teu paham di zaman eta teh surah Tuan Abdul Qadir. Abdul Qadir keur nyaritakeun al mukmin miratul mukmin, masyarakat tetep teu percaya. Teu ngarti. Maksud ngaca kumaha sih? Cek Tuan saya boro-boro jadi wali sia mah geus kitu ge teu ngarti. Maksudna ngaca kumaha aja urang mah ngaca teh atuh kadeuleu beungeut, kadeuleu awak eta ngaca. Jadi disurahkeun ku Tuan Sabdul kieu ngaca teh model tadi deuleu ku sia dulur sia nu sahandapeun sia asa kumaha diri sia asa hebat kan sebab kacana jore deuleu kaca nu akur sia asa akur kan asa kacana akur deuleu kaca nu leuwih heran kumaha teh perasaan sia isin geus ngaca berarti sia ngaca urang kuari boga beungeut kasep boga banget kasep ngan ukuran kasep urang bae jol bae aya urang Arab nya mancung irungna nya bentik bulu matana kumisna ngajeripit janggotna geus rapih jasa eta nu tadina ka kasepan teh barang deuleu itu kan ngaca nah embung lah jeung eta mah
aing saingan dia eta mah ngaca karana eta keur carita ngaca beungeut kabelah dituna ngaca harta kabelah dituna mah eta kos kitu anak nu kudu dideuleu mah ieu akhlak kaca tuh dulur urang anu leuwih hebat kaca tuh mantak si Abdul Qadir mah sanggupan hei masyarakat boleh aing ngaca sia ka aing nya nama terang-terangan tuh si Abdul Qadir mah geurang ngaraca sia ka aing tititah ngaca ka Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi geus eueuh nu aya kuari aing incuna boleh aing hah dek kadu naon sia jeung aing kos kitu teh kos sombong tuan Syekh Abdul Qadir mah kaca aing ku sia lamun sia salat bandingkeun salat sia jeung salat aing mun sia puasa bae bandingkeun puasa sia jeung puasa aing mun sia udang ti peuting bandingkeun udang sia jeung udang aing kaca aing tuh aing ngomong kos kitu teh lain hayang harta geus liwat teu hayang aing mah harta aing ngomong kos kitu lain hayang agung geus liwat keagungan aing mah dibandingkeun jeung sia teu hayang aing mah aing teh hayang mulia liwat aing mah artina liwat geus dinolkeun teu hayang dunia teh hayang agung teh hayang mulia hiji nu dipake ka hayang ku aing mah Allah kaca aing ku sia karak jelema tararungkul kabeh kitulah kakutuban Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz na ye cek Abu Jahal teh cek Abu Jahal ngomong kieu Muhammad ai kamari masih ngomong kieu kitu ge aing percaya tapi pelebah ngaganti pangeran lagi lain kehelanan ke aing masih pakai perhitungan gini ulah sasablakna sunggut sia sebab sia lamun pindah pangeran kuari ka Allah khalaqus samawati wal ard ninggalkeun usah jeung lata ieu pangeran urang deuk dikamanakeun saknya pangeran urang waduh geus diminyakan geus dipuput geus dipandian deuk dikamanakeun pangeran kos tu bener tapi ondo eta ngomong artinya pangeran ya Allah leuwih ti orok ka pangeran lain mandian urang endahan dipandian sama pangeran tetap cak Abu Jahal manya urang waduh pangeran ulah dihina Kangjeng Nabi ku Abu Jahal awas ya Muhammad lamun sampaikan ka ngomong-ngomong di pangeran aing kajen kukumaha nu bertindak ka sia awas ya Muhammad Abu Jahal langsung ceramah wahai para ahli Mekah kamari ieu mah nu ngaran Muhammad teh julukan Al-Amin teh jelas tapi setelah ieu nyana teu aya sababaraha bulan ai prak aya ngaganti pangeran awas ulah waka percaya ka nu ngaran Muhammad awas ulah waka haju prak iman bae kanu diimani ku Muhammad deuleu ieu jahal ieu deuleu ieu mbah maraneh kabehan hayang naon maneh kebutuhan datang ka embah ka dieu wah nuturkeun Muhammad awas watu masyarakat mangeus kukumaha ge asal dibere beas bae asal dibere roti bae asal dibere duit bae geus bae kos pencalonan lurah teu nyaho bener teu nyaho salah pokona asal dibere duit sak kadituna kaduhung aya pencalonan bupati asal dibere duit pilih kaduhung aya jeung urusan negara emang meureun eta wawatak nu kuari teh akur jeung wawatak kaum Abu Jahal alhamdulillah ya rabbil ya ada Abu Jahal kan itu hayang beas datang ka aing hayang roti hayang terigu datang ka aing hayang duit datang ka aing nu penting sia ulah iman ka Muhammad ayo buat tuh Abu Jahal jelema ternama atuh direkrut kunyana perekonomian jang nyumbang jelema supaya ulah iman kanu diimankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi dakwah teh didarengekeun, Kangjeng Nabi ngajak teh didengekeun. Masya Allah timbul prihatin manusiawi ngaranna. Cak Kangjeng Nabi padahal pan ieu diangkat ku Gusti jadi Rasul Gusti tapi jelema teu percaya tah watak jelema teh eleh ku dunya. Nu mantak ieu atut teh jago jasa nuturkeun Abu Jahalna. Heuh jago ieu mah nu penting menang kumaha ieu. Mun nyana kaluluhurnya ka Abu Jahal.
baheula Abu Jahal teh kos kitu teh lantaran nyumbangan jelema supaya ulah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad loba nu nuturkeun Abu Jahal diparake lakukan didak-kandidat nu aya di Banten nu aya di Indonesia khususnya di Jakarta jeung di Banten kalau mau di Tangerang mah alhamdulillahirabbil alhamdulillah kayak Indonesia goblok. Jadi orang lamun maca sejarah kabaca kabeh kita. Kos kitu teh. Ya Allah, ya Rabbi, kamari supermi di beda-beda sabaraha. Ngaku atuh sia. Tuh. Dawahlah Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah ulah salah pangeran teh Allah nu ngadamel 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi nu utar atur kahirupan urang dijieun ku Gusti Allah ieu teh digurak-gerakeun ku Gusti Allah kabeh ahli Mekah Muhammad kami mah moal ka ngadenge lantaran kami mah ieu disumbang ku Abu Jahal. Waduh si Kangjeng Nabi poharam dawah deui ka belah kidul sarua dawah ke belah wetan sarua dawah ke belah kidul ke kulon sarua ke belah kaler sarua bae terus bae Kanjeng Nabi nu ngadengikeun teh ngan sakadar jelema-jelema tertentu pamajikanana Siti Khadijah nu ngadenge teh Sayyidina Ali aloku anjeun nu ngadenge teh tokohna Sayyidina Abu Bakar nu ngadenge teh Sayyidina Umar mah geus kakerot bae teh Muhammad macam-macam bae teh Sayyidina Umar panjawara Sayyidina Umar ayah bae segala pangeran segala naon lah hirup geus judi mabok kitu bae cek Sayyidina Umar ka pangeran-pangeran eta Sayyidina Umar mah kos kitu aya dulurna nu awewe asup Islam sia kuaing seret cek Sayyidina Umar segala asup Islam segala naon Sayyidina Umar galak jasa Masya Allah das terus gedekeun Muhammad ngaco Umar eta waktu didukung Abu Jahal ku Sayyidina Umar didukung ku Abu Sufyan didukung ku tokoh-tokoh tegar Abu Jahal teh yes Abu Jahal masyarakat geus bae momoy ulah kena iman ka Muhammad. Nah Kangjeng Nabi sedih prihatin ya teh Rasul diangkat jadi Rasul ku Gusti tapi dakwah teu daraekeun sedih Kangjeng Nabi teh sugan teh mah begitu diangkat jadi Rasul dakwah haju daraekeun jelema henteu cacak Kangjeng Nabi diangkat Rasul ku Gusti Allah diberi mukjizat Al-Qur'anul Karim jelema henteu langsung iman atuh komo si Udin nu balik pesantren mah balik pesantren haju hayang dituturkeun bae atuh salah diri sorangan heula masjid bersihan amparkeun salat duha ulah yang kadeuleu ka Gusti Allah maca Quran bae ke sabulan 2 bulan 3 bulan ke masyarakat je eta si budak anu sok di masjid bae eta urang nu karak balik pesantren ji jagetol teu boga pagawean pan nyana mangan ngaji bae ji urang ngaraji yuk kanyana yuk mulai curang ngaraji kanyana mulai din sia iya bagus ada boga pagawean ya tuh kula mandek pagaweanan susupira urang ngabersihan masjid ngompa bae ge kebersihan masjid baiklah kula mah ibadah ka Gusti Allah sia pesantren sabaraha kebal atulah niakeun kebel aja asana ti harita teh ya can kumisan ajo atuh ku hari mah atuh kahandap-handap geus kuisan ya geus kebel berarti sia pesantren kieu bae tuh din gori kumaha lamun sia magahan ngaji di sajen bae lah jangan sajen ngebisaeun kitu heula tah tawadu ngaran henteu orang magahan ngaji bae di dieu rukun-rukun salat atuh aya meureun limaan mah lobaan amat ceukna teh mun duaan mah daek lah ulah limaan loba teuing ngomong teh kitu heula ieu mah datang-datang nongkrong bae wauh encan naon encan kadeuleu akhlakna ku masyarakat nyana bersepentah henteu ka salat nyana bener tah henteu pembohong apa lain besi aya duit sholawat nyimpang tah henteu can kanyahoan geus ngajakan ngaji atuh mungkin masyarakat ge ulah ngajakan ngaji ke masyarakat mah tembongkeun heula jati diri lamun urang geus jadi madu pasti
sireum daratan. Geus jadi gula sireum daratan. Mun jadi jajamu budak leutik pangheulana kabur. Pahit cakna teh mah. Atuh kitu heula. Jadi santri. Aju memeh aya santri geus ngabangun heula 2 tingkat. Wah, asana ieu mah pipeternakeun ayam ya. Dipeternakeun gajen kumaha ge. Lain kitu didikan salaf mah datang ka imah tembongkeun diri urang jati diri ibadah ka Gusti Allah. Eueun nu ngaji maca Quran nyeun bae pondok tihang awi leutik mah hiduaneun. Engke datang urang dinya eta jang nana da lah beusi anu ngendong we di dieu. Tuh sederhana tapi pasti. Sederhana tapi pasti karena bos gitu. Datang kolot na iyalah teh nu keur ngaji amil dia tah. Iya tuh betaheun teh moal atuh coba doakeun supaya betah geus atuh tadi dinya tah. Tuh mulai 1 2 3 pagahan beneran kunyana. Tuh geus aya tak kuari mah. 5 geus teu mahi. Teu kudu minta bantuan ka bupati, ka camat, ka lurah. Duit nu aya gunakeun heula bego. Sapira meuli awi opat deui da panjangan ieu ku aing ka dieu ieu make hateup ka dinya tah beres ke aya deui ke kakarak geus aya 50 santri aya nu sugih ka dinya ceng sia magan ngaji bangunna ku tegep ieu lah sategep-tegepna kula bae ieu pondokna rombeng dibangunkeun nya ku mangajinya ih mangaji ge resep keneh kan ka dunia ulah sok bungan bangun nu batur lah heulanan henteu mangaji mah ieu mah tuh neangan maneangan bae. Tuh, eta hebat kan bahasa teh. Ngeunaheun kan udah ngabangun ge. Nah ieu mah tuh aya mangaji leuwih mah teu naon heuh, mangaji mah aya leuwih mencan ngan ieu tuh hayang we jang pi akhirat teh. Oh, geus kadinya pikiran mangaji. Geus atuh malah 2 tingkat atuh Pak Haji. Ngan senang hate lantaran Ki Hajina ge teu kapaksa sebab naon pikiranna geus jang ka akhirat. Geus teu kapaksa. Coba urang nyeun proposal. Proposal naon teh budak? Pondok pesantren bener teh itu budak ngajina. Can pugu nyumbang geus bener henteu. Padahal mah nyumbang apa celebe 200 sia gasapan. Itu salah urangna, salah. Jelema keur neangan duniana dipake ka hayang kurang atau ngamuk. Ulah wae kaeulanan, tenang bae. Engke ge nu sugih teh jasa ruah agama nami Islam. Geus ditoel mah ku Gusti Allah. Ji di lembur aing budak magahan ngaji rame ieu. Sok aya marhaba pondokna bocor teh budak tah. Je, kentengna dibeuli bae kitu ku aing. Kena kahujanan. Atuh geus atuh atuh. Mulai datang. Waalaikumsalam. Je si itu magahan ngaji alhamdulillah ya. Itu pondok ji nang ngabangun sa itu saya ya kula bae aya salah ditempelkeun saya ditempelkeun geus itulah mangaji ye milu ngabangun nya ieu ulah mangaji lah pan sia ulah ieu bisi mangaji lebih non butuh kene henteu ieu mah jang ka akhirat pan mangaji geus asal geus ngomong akhirat bae tamat timbul ti hate sorangan asal geus ngomong akhirat bae timbul ti hate sorangan proposal mah geus datang di teu pernah aya tapi lamun geus pikiran ka akhirat tak kentengna tanggung jawab Mang Haji. Tanggung jawab geus tah. Tah eta tah can dicetnya, dicet ku Mang Haji geus. Tah ieu tah. Tah naon tah naon tah. Geus kitu. Aing geus ka akhirat mah teu tah geus. Jalan lagi tuh kos salat bae kumaha nyana. Enggak akhirat mah yang 4 rakaat selesai. Yang 5, yang 2 tuh kumaha nyana nyumbang ge kos kitu kene. Masya Allah. Nah jati diri santri heula. Ulah sok hajun yang proposal komotan cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah kabatalan Kiai Salaf ketika datang ila abwabis salatin. Ketika datang ke lawang-lawang sultan, ke camat, ke lurah, ke bupati, batal jadi kiai na. Engkena boga bangunan doang moal didengekeun ilmu Allah na. Eta cek Tuan Syekh Abdul Qadir batak tinggal dituturkeun bae kurang dihadiahan, kudu izin ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Mata kiai lu sok nyebarkan proposal teu izin ka Tuan Syekh Abdul Qadir teh makos kitu. Di hadiahan ongkoh tapi izin henteu boon buat kiai. Ulah geus bae. Aceuna nu nyumbang ya teu geus sakitu ayana. Paket heula tauhid ku urang dihareupeun Allah.
Naya Kangjeng Nabi teh manusia prihatin lantaran dakwahna dibohongkeun. Lain bae Abu Jahal, Abu Sufyan jeung Abu nu lainna. Bahkan seluruh masyarakat geus diomongan bahkan disumbang ku Abu Jahal kita ngabohongkeun Muhammad. Kangjeng Nabi kan manusia tetep bae ketika dibohongkeun mah ngerenyed hatena sedih. Aya kasedih Kangjeng Nabi kadang-kadang ngurucut cai mata sedih dibohongkeun ku masyarakat. Cak Kangjeng Nabi boro-boro sadunya cacak-cacak di Mekah gaya geus dibohongkeun sepoe, 2 poe, 3 poe, 5 poe, terus datang ka saminggu, datang ka sabulan masih keneh dibohongkeun sedih Kangjeng Nabi. Taya turun ayat malaikat Jibril mawati Gusti Allah. Jibril sampaikan ke Muhammad lantaran Muhammad Rasul aing teh keur boga kasedih sampaikan gara Jibril, disampaikan ku malaikat Jibril. Iyalah ayatna nu ku urang dibaca. Qad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun. Nyata jelas aing nu agung cek Gusti Allah nyaho jasa sanyana kalakuan yakin ucapan-ucapan Quran kupar-kupar, ucapan-ucapan kupar bentuk ngabohongkeun ka anjeun teh geus ngajadikeun sedih ka anjeun Muhammad. Kasedih anjeun teh ku dibohongkeun ku kapirin-kapirin dipimpin ku Abu Jahal. Aing nyaho cak Allah. Tuh, mentek ieu aya teh ngabeberah nenangkeun Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi tenang ulah loba pikiran ka dieu ka ditu. Ye Muhammad fa innahum la yukadzibunaka. Eta kapirin-kapirin di Mekah teh lain ngabohongkeun ka anjeun di jero hate. Li ilmihim lantaran nyana nyarahun annaka shadiqun anjeun bener teh. Abu Jahal nyahoun bahwa anjeun bener, Abu Sufyan nyahoun bahwa anjeun bener. Termasuk kekentong kafir gitu kene masyarakat nyahuan ke anjeun bahwa anjeun makan bener. Jero hatena mah tetep mengakui karena kebenaran ngan manehanana ieu teu daekeun ngajelaskeun sebab manehanana ieu merasa terkalahkeun. Nu mantak tenang bae Muhammad aing nyaho cek Gusti Allah kami nyaho nu agung nyaho kana kasedih anjeun bahwa anjeun teh dibohongkeun ku para kapirin-kapirin. Tapi sabenerna mah kapirin teh lain ngabohongkeun ka anjeun ku hate ngan sakadar sungut doang sebab nyahoeun bahwa anjeun teh bener tuh. Walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadun. Mun hayang nyaho mah Muhammad eta nu zarolim nu ngabohongkeun ka anjeun teh teu ka anjeun mah ngabohongkeun sote bi ayatillahi yajhadun. Nyana angas nyana teu percaya teh ka ayat Allah ai ka maneh mah nyana ge percayaeun. Ketika anjeun nyarita nyana percaya teu percaya sote teu percaya ka ayat-ayat Allah anu disampaikan ku anjeun. Ketika anjeun nyampaikeun ayat-ayat ti kaula cak Gusti Allah bahwa pangeran teh alladzi khalaqas samawati wal ard, bahwa pangeran teh qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak teu percaya sote ka ayat-ayat Allah. Adapun ka anjeun mah percaya atuh pan percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad berarti percaya ke ayat. Atuh ai ke ayat teu percaya ai ka Kangjeng Nabi na percaya pan teu ka harti ieu mah nenangkeun Kangjeng. Padahal mah teu percaya bae geus. Teu percaya ke ayat Allah berarti ka Kangjeng Nabi na ge leuwih komo. Tetapi ku Gusti Allah ya ditenangkeun pikiran Muhammad